gala lede dibang lagi kasih samit di becus. Apa ku aing perlu dibuktikan? Buktikan, nah itu percaya mah. Percaya mah. Bagus. Kan yang digawe di bos lagi tahunan. Bagus. Kira wayah anak usia gara gambarkeun ye barang saksi ya kabeh marulung aqua karupna. Ara sia teu becus digawe di aing boga awak gala lede. Buka kacamata sia. Iya bos urang galak amat, Reng. Ulah ngalakon aing sia geus marantok digawe di aing ti kepecetan deui. Jadi kieu bos. Kali itu dia geus kabatan yo. Angkat. Kali itu dia geus kabatan teu hasil. Kasih sabitnya malah wah. Iya. Urang geus kali itu mantuk mah. Jelema geus kabatan deui teu ada daging. Hayang kene digawe di aing. Ya digawe hayang kene. Aing mah kiwainya aing geus capek lah ngurusin sia capek. Apa ku aing hayang dibuktikan? Wah, wah tak kasih tadi tukangan sia. Liok. Liok eta. Liok. Liok. Buset. Reng. Aing ngeunah ngompol. Sorry. Anak buahnya rantret. Sing harulang. Diuk bedna ieu sia. Ya bos, bos. Nah, ngomong aing pura-pura teu nyaho ge urusan sia. Dasar nu edan. Kumaha tah sia tah? Anya yang ngadenge cek sia ari ngomong hese banget ditagina bos. Hese banget segala bawa bedog pemajikan keluar tah jelemana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, orang kenal sih di dia. Kebenaran ya orang tadi mah Allah. Kumaha menurut kasih teh. Iya, Pak, kebenaran pisan mau korban ya anu keganasan bos tago. Heeh. Kan eueuh nyaris langsung tah jeung si Amang. Jadi kieu palura urang teh minjem kumaha teh. Minjem beas da ka mana deui atuh ada aya mah. Mana doang nu bisa nginjemkeun teh ngan edan. Lamun nginjem 10 liter teh ngaganteng kudu 20 liter. Tamanena teh tah. Agihna deui lamun anu nagih teh tata kramana pisan. Kejam lah intinya Pak. Jadi urang kumaha nya? Apa namanya? Urang kuat pepegatan jeung pamajikan tibang gara-gara hutang beas. Coba eta. Tah sayu ditulungan ku si akang-akang ieu kuat atau banget arek disamperkeun ka palurah dibereskeun cenah urang minta tulung we ka palurah itu. Oh kan pesen di palurah anu kita nyelidiki bos tago cuma yang aya korban ye neun palurah kumaha tah solusina. Nulungan urang meureun supaya ulang-ulang terjerat apa kumaha gitu. Soalnya eta mun emang cek masyarakat meresahkan memang meresahkan. Siapa ngomong ke bos aing? Ieu Kang, apa nu ngabejakeun duit ku Kang bea. Ya, keur maraena ningna. Keur maraena ningna sia. Apa si arek nyokong sia gitu? Abe sia. Ngomongna. Nanyakeun. Heuh cenah. Bebeja kitu, nyawi bebeja da we cuma butuh rek nginjem deui. Tah, ayeuna mah kanyahoan sia ku aing. Tenang ke enak mah kurang bereskeun, kurang kumpulkan kabeh anu terlibat lah. Terlibat utang lah hanya. Kurang bereskeun jeung bos Tigor. Oke enak orang bereskeun, orang ketemu jeung bos Tigor. Enak kan orang butuh saksi. Ya, siap. Orang bicarakeun lah. Tutupan lah kumaha utangna. Cuma mun utang-utang teu kabayar tenang ku Bapak kayak dibereskeun. Ya palurah. Balik kana Fit. Bos. Ulah ngalakon kalaparan jeung bos mah. Engke beas dikirim. Nuhun bos. Balik. Aik mermak anak buah ya. Nuhun ya bos ya. Siap. Beres. Beres anak buah ta bos ah. Kira duit tidak dia. Ya meta tempo sabulan lah. Bala bos. Reng. Pengen nurutin foto. Eta harga gantian kita di mana eta? Jauh kuliah heula ti mana we neang lah. Aya kena nomor caya jelema. Aya ge urang narik-narik heula gampang. Sama soalnya kan urang nah bukan TP apa nyeron motor. Tuh. Aing asugan teh balener gawe teh pantesan atuh aing tekor marulu balanja. Ayeuna mah sampekeun lah nya. Ayo. Iya teh ngabe aman dah kumaha batur. Ayeuna apa nunggu isukan engke palurah. Mendingan ayeuna. Ayo nuhun pisan ya ayeuna mah ame tere kelar lah urang lah. Ayo. Adios ya. Mana bos? Adio. Ampun bos. Ampun. Baris. Bos. Bara tahun digawe di aing sia. Itu bisa dipercaya pisan kok.
lawan. Sini aing ayo. Hah? Aing ngelawan jago sih aing. Jago dilawan. Kebeneran aing jeung Pak Lurah. Jeung Pak Lurah. Kenalkan Pak Lurah. Cukup deh. Ada kamarana lain yang pan Pak Lurah kan ada pengaduan juga bahwa aya peminjam dia nu meresahkan kan Pak Lurah arek ngajelaskeun kan mainna minta saksi jeung bukti urang panangan sorangan kan sia kamari nginjem beas Pak eta bos eta benar urang ge rada kurang setuju eta mah tah nya nama uruskeun kan Pak Lurah eta mah urusannya urang mah ieu tinggal kebenaran we gitu Pak Lurah yang aya saksi mah ayo sudah nasan bos tagua kitu ka amang-amang gitu. Nama orang kali itu orang bereskeunnya orang panggihan bos Tigor bos bias cenah meresahkan. Ieu orang uruskeun kali itu. Ayo atuh ari aya nu dihareup nama buset deh kuat leuseuh ti Bang berat lah mun kuat budigarna sarem banget rasa ayeuna mah siap wae aing dicocok hah kapok Bang Tigor. Enak dia. anak gua Reng, enak sih tereng. Rame-rame dah. Bang, aing teh nyawa dah. Aing kirim buat aing dari bos ya tah. Coba jelema itu. Ya jelema itu. Rame-rame dah. Mas pikirnya jabat, Lurah. enak dia Kedeul lah. Ayo non ya. Iya, goreng. Aya keluhan ti warga. Cenah Kang Tigor teh sokan pinjamkeun duit ka warga. Bener. Ayo non. Iya, goreng mau saksi. Sok. Lagi beres keluhan. Sok. Sok Kang dia Kang. Kang Samit. bos Tak kudu sasalaman. Utang gecan arimpas segala sasalaman deuyan. Udang sia to, kereng. Sia rek mihak ka aing apa rek mihak ka warga? Lamun mihak ka aing tangan aing sia. Itu tangan aing, lamun rek mihak ka aing. Da nya mau belangsak. Iya aing loba beas. wing yang geus mamilu jeung bos teh wing mah Sia rek milu jeung warga. jeung warga we jeung warga lah kuat wing yang geus Lu jeung beas-beas tonjokan malu kuat lu. Urang minum ka warga ka di urang Ya kumaha warga ya. Apa kabeh arek ngaring jeung beas kabeh? Moal beak saya mah beas. Banyak. banget lah kos ge jelema ge Hadiah kuring arek ngabereskeun dia keluhan masyarakat ya, warga. Terus Jadi loba anu ngerasa kumanya. asa dirugikeun. Nah, keberatan lah. Gedena keberatan. Soalna lamun nginjem 5 liter kudu bayar 20 liter. Oh iya. Lamun tiba nginjem 5 liter gantian genep liter. Atuh beda beunghar, Bos. Kapan rek beunghara? Usaha mah usaha, beda deui jeung nulungan. Ingat jadi lurah. Menang saha teu saeutik di luar dukungan saya ribuan asup ka Parai. Ingat Pak Lurah. Hah? Anak mihak ka warga. Geus teu boga beas di imah. Cokot beas di rumah saya banyak. Salah pilih. Eta mah jelema. Jadi ka warga kanu saharusan termasuk sia. Kan dibayar hutang. Lain. Ieu mah urang kuat teu bisa ngomong kos kieu bosna ge tenang. Masalah hutang ieu masyarakat ieu warga ieu ku saya nu nanggung. Arek dibayar, make duit. Diganti duit, dibayar duit, beas dibayar ku beas. Boleh. Tapi teu make bunga. Teu make bunganya. Soalna eta lain ajaran orang. Dosa. Jadi Geus di lama santren ngajaran ka aing dakwah, hah? Geus di lama santren. lain Kang. Kita mau manfaat. Ayeuna mah ieu warga abdi bakal diganti utang-utang saya. Sok boleh.
ganti. Yang deui lamun akang kitu wae usahana ku abdi rek ditutup. Bener Pak Lurah. Beneran. Rek panggil polisi. Bener Pak Lurah. Nya. Pak Lurah geus boga beas. Lain. Geus teu boga beas. Lain kitu. Arek yang polisi, arek newak saya, dibayar ku saya. Ieu masalah keluhan. Heeh. Keluhannya. Sok. Ieu kan keluhan jadi masalah. Kena. Lamun akang teu berubah. Abdi arek datang ke polisi. Bakal diajukan. Uto. Aing kebijakan ka polisi Uto. Sia mah ngabela ka aing gareng. Bereskeun wae mah Pak Lurah. Heeh. Bereskeun wae Pak Lurah. Dibereskeun pona. Gareng. Uto. Lah, ini si araricing wae. Ayeuna mah kieu we bos, geus ayeuna Buset, mah. tak tulungan aing. Aing kajen teu loba beas ge aing. Ditewak polisi mah embong. Nya ayeuna. Aduh. Buset. Pak Lurah. Ampura. Kan nama Ampura. kudu insaf. Wah, deui. Heeh. Lamun sagala urusan ngalanggar hukum pemerintah geus jelas bakar di borgol. Ampura garang. Uto aduh buset. Tulungan aing aduh. Ampura Bos, heeh. Mana si Uto? Ayeuna manggeus, ayeuna manggeus. Ayeuna mah. Dipencetan ku aing si Uto. Dipencetan gantian ku aing. Dipencetan jak ku aing. Ang penting aing tulungan Pak Lurah. Tenang. Tulungan Pak Lurah aduh. Tigor ayeuna Iya kudu iya. sadar nya. Sahanana ayeuna Sadar. pokona hutang warga ku abdi dibayar. Ya ka warga kabehan, hampura bos. Basing teu boga beas mah yang wae ka imah dibikeun, diberekeun eueuh acara hutang ngapi hutang. Bener tuh? Hitung ibadah lain kitu Pak Lurah. Ya eta bener bisa. Lamun karak geunaheun bos ka urang. Intina ulah di borgolnya. Tenang. Aduh, Karena kan bisa dibicarakan. Oh, iya. Pokona mah dibayar sama abdi. Kang Tigor kudu sadar. Iya, kakarak sadar eta mah. Ternyata dunya lamun teu bisa mawana bahaya. Aduh, bed. Impas hutang. Impas, emang can dikiriman ieu inga Ben. bos, emang lagi. Utang impas teu mikir utang. Bos, nuhun bos. Aduh, basing nu teu baroga beas kabeh ka warga. Yo saya mah sakalian kagok hayang bener lah. Iya mungkin ayah hidayah ti Pak Lurah jeung sakabehannya. Bejakeun ka anak yatim termasuk ku Jaropo datang ka imah saya. Sok ngarala beas. Hah? Pak salah injem-injeman. Bawa kabeh lah. Ampun urang. Aduh toh, tulungan aing lah busut. Ampura aingnya. Ayo diampura bos, ayeuna manggeus geus. Tangke mau dilanjut. Bos, ayeuna mah. Manggeus aing ngampura wae. Aduh, bos. Ayo bos. Nuhun Pak Lurah ya. Ampura bos. Ampura ya. Ampura Pak Lurah. Aduh. Ampuranya. Bejakeun ka warga kabeh. Basing teu baro begawe asma datang ka urang nya. Da kabeh ge intina mah hidup ya.